Siapnya. Sebutkan sifat atau kebiasaan jelema anu masak urang teh embung wau. Lehe hutang. Judes. Koret. Ada 100. Pinjem pulus. Pas. Bokelek. Pinter kodek. Bau sumut. Loba hapuran. Beuki ngomongkeun batur. Careman. Budugan. Roromeheun tapi tepak. Risi. Beki ceurik. Embung batur deui. Lamun ngomong jat-jat. Agak dewa. Saku masih udah mana?